Semah kapihatur teteh. Alah, jol teteh. Ieu teh nyebat teteh. Nguningakeun abdi teh adina cepot dawala tobat. Ieu teh adina salaki kaula sumuhung. Aduh, dedeuting dawala. Teu sangka teuing geuning bisa panggih aceuk teh rayi ai gareng di mana teu ka dieu. Teu pantes pahlawan beye gitu. Kunaon agan teh jonamru we? Duduh teuing agan. Lulus dawala. Ulan, lulus tuang heula atuh. Meni beye kitu. Mun tong mana karap sia. Nyebut beye. Nya beye ai keokan mah. Beye gitu, awas ya, beye, awas. Ayo gitu ada beye, awas ya, beye. Gatot Kaca, mun bisa ulah pipilueun. Oh gitu. Waras jati-jati itu makanya waras surya. Damang. Ulah jauh ti ulah di dieu we. Nanging aya priyogi kitu sakedap. Naon? Aya sapriyogi we. Carek agan, naon? Carek. Bilih silaka kitu. Marga teh nuju larangan bulan. Bilih kalepasan gitu. Bener apa itu larangan bulannya. Ulah kemana-mana. Oh, gua mah kapangaruhan kita wala. Batara Yai tulungan gening eta satria teh sakti mandraguna saciduh metu sakecap nyata nyebut leuleus atuh kaula teh puguh we namru keur mah teu neda teh anjing-anjing jadi nyuhunkeun senjata pitulung oh kitu timalan. Ieu teh sawatawi salira getas harupateun. Salaresna mah sanes astra jinga anu maling teh. Naha saha atuh da ieu mah? Ieu mah anu aya patula patalina sareng kajadian anu parantos puluhan tahun ka tukang. Ieu teh hiji balitungan. Sing emut yen urang mah manusia beda jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samet bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan teu bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sawang-sawangan. Anu berat teh balitunganana eta teh jalin. Bilih teu yakin mangga tingali ti pengker. Yai timalan aya wanoja tuh nu dikedeketan ku sidawala. Alah ceking gitu da kabatunya nya. Dugi ka Cikruh kitu eta. Urang bantun eta saha istri teh nyuk sumanga kaulana. Kapihatur teteh. Alah, jol teteh. Ieu teh nyebat teteh. Nguningakeun abdi teh adina cepot dawala tobat. Ieu teh adina salaki kaula sumuhung. Aduh, dedeuting dawala. Teu sangka teuing geuning bisa panggih aceuk teh rayi ai gareng di mana teu ka dieu. Nuju itu ngalah talus Bogor nuju Nyeboro Bonteng nya sareng Ma Ageung leres pun lanceuk teh sen dipaehan bener
bener pisan dawala acek teh hoyong munyungan kakang jeung ibu ka tumariti sae kulan penasti kersayang tumampara ieu cakra udaksana nyasar ka ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi mustika ali-ali ampal kagungan Arjuna Gusti nah geuning eta aya ali ngagantel aduh Gusti aduh Raka Batara geuning ieu ali-ali ampa teh wanoja tuh nu mawi teh oge eta anak aing bieu sajurelat Nyai anak gua Nyai penasti kersayang tumampara ieu patih ti nagara Giriratna kana kasakti disamar ku cakra udaksana ku Kresna leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jadi pusaka pansarobah kagungan Arjuna sajorelat anak aing jeung patih bieu katenyo ir gining si anak ama khawatir ama teh kaedanan lang-lang lingling kawas nu teu elingkeung Nyai karunya elin duduh teuing biasa jorelat aya bet Nyai teh miyuni balebat kamana Nyai rikatna Prabu Batara Kresna cakra udaksana nyasar ka ira Jatinagara Giriratna pulih ka jati pulang ka asada dia kumpulan tina kapanasaranana Bambang Ekalaya anu aya di alam beda jeung manusia Arjuna eta ali-ali ampal teh nu kaula tapi parendene kitu kaula kanyerian ku dorna dorna awas bakana ngan jalan saja bati ieu Arjuna ke amui naon ya sing hawatos kana kurungan pun anak mangga gera mulih we gera mulih parantos nuju yatin nuju yatin nuju ya Badranaya ulah pek sing rarepeh rapi nanaon aja aki-aki teh geus jang da dewek ke nyaho si laing teh geus eueuh nanaon deui kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa si cepot sia teh ulah kumaha ni kitu Badranaya sabab keur kaula dina waktu ayeuna manusia hirup di alam dunia lamun teu munjuk ka hidung lamun teu munjuk anu jadi bapa dina harti bakal doraka manusia model gitu tuh aduh cepot lah ampura nyangakeun sadaya-daya perjuangan abdi lah alah jang ulan maka tah kitu ka pamirsa sadayana anu nongton dina TV-na sewang-sewangan muga-muga cing baleungar cing Parjang Yuswa ada geus milik nya atupun kitu deui akang dina waktos ayeuna nya euy ti rombongan Giri Harjati lu nepangan teh sakitu we rupina ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten pamungkasna mah
mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.